teh si Ece. Cek balik ke mana, Cek? Iya, pada ngurut iya. Hah? Pada ngurut. Balik ngurut ieu putra sanes. Mohon. Oh, putra. Iya. Ila gaduh putra baraha? Ayo, opat. Oh, gaduh opat kirintil Ece putrana. Mohon. Oh, mun jantan Ece ayeuna bade Aceh itu, Aceh itu. yang pada diurut. Ceritona teu aya nuju ka ditu, aya oge aki lengser. Oh, iya. Mungkin naroskeun nya ka aki lengsernya. Mohon. Naroskeun ka aki lengsernya. Mohon. Aya naroskeun ka aki lengser ti ditu. Aya di lengser itu. Aya aki lengser nu apaleunana nya. Nya cenah taroskeun nya ka aki lengsernya. Mohon. Mun sok mangga ka ditu. Tuh, gini. Rasaan aki madamu kapalingan rasa ada waya kita aya semah ye. Geuning deui oge ye. Gambar lopian aki mah kapalingan geus katingali pastina oge bakal aya semah nu datang ye ka aki ye. Cikan kedeung ye. Kedeung. Tuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cek itu paling mana? Cek itu. Cito. Iya sahatnya. Oh, ya oneng dia ya nanya. Mohon. Neng kumaha cagir neng? Alhamdulillah canggih. Cek itu paling mana Bu Min? Oh iya Cito mah kira-kira. Paling itu. Iya ngomong-ngomong anak saya. Anak oneng. Anak oneng. Anak oneng. Anak oneng gus kieu geuning jana. Aduh. Aya. Kayaknya urang bawa kan itu lah tuh ya. Ayo. Iya kira-kira. Iya bener ya anak mana? Gede juga cempedak geuy huluna. Iya sekedeknya masih kembang. Iya. Sok kembang naon wae ieu teh. Kadang. Celunur eta ka hidung geura kemarin gempeng. Ya ini udah kasih tanya. Ayo. Ayo saya tahu hidung-hidung udah goblok. Iya sih teh ya mal urang geus asup ka imah Ci eta. Ya iya Ci eta teh ya Ci. Mana? Iya rumahna Ci eta teh. Cek itu mau kemana sih? Iya celodor. Cici. Ya budak di sekolah kencan. Coneng. Can budak letek ini. Letek kene. Iya daun iya budak di kelas kieu Ci eta. Cek. Ada kuda. Jadi kostum. Ada naon ieu? Kuda. Buntut kuda. Astagfirullahaladzim, aku wayang ieu budak di mana buntut kuda. Bekieu namanya. Begitu gitu. Ayang jajan. Ayang jajan. Sia jajan wae goblok. Ayang jajan. Iya tuh. Jajan. Cek. Ayang jajan. Iya sok di mana jajan naon ieu budak kos ieu. Ayang jajan. Jajan eta. Jajan naon? Onta. Ieu mah beri jajan pempes wae ceu. Bok tayo gitu dari. Jajan pempes ceu. Ayang jajan je. Bok tayo dari. Ayo jajan wae ceu. Mak ayang jajan. Jajan naon sih teh? Jajan oti. Ote naon? Oti. Ote itu tayo dah. Ayang jajan. Jajan naon? Jajan Ayo mah ieu lamun jajan itu ieu mah. Ote naon? Roti. Ote naon? Ayo penyakit naon coneng. Tong ote bakar. Coneng. Ieu penyakit naon anak coneng teh. Ambil. Oh, gampang tinggal diambil. Iya. Ya ampun. Ya apa tuh sini? Cacingin ongkong cacingin nya. Lama-lama. Ayang jajan. Coba lama. Cacingin deh ieu budak ieu. Oh, tunggu. Iya. Cacingnya. Dan kita merasaan mata di teh di warung. Belah itu. Panggalan kira ada cicing. Cacing urang geus cito nanya. Mana yang ada gua di dieu? Ini juga gimana? Cicing. Aduh, cuma kasih kakaret nyaho ieu momo pasien teh. Gini gos kitu pasien da budak teh. Ngerakeun. Ngerakeun ku cito hae nyaho ieu. Cek. Naon? Aya naon? Cek. Aya naon ngaruruas? Hah? Aya pasien. Pasien? Arek naon diurut? Yang ngomong nama rek beli obat cacing.
Obat cacing. Ayo obat cacing. Kela ece ke BBS ada tutup warung nya. Sok ayo. Ya, kira-kira obat cacingna anu beuteung anu belentuk apa anu beungeutna jiga bungaok? Hah? Aduh, kakak ningali pasien si itu cacingan kos gitu. Silahna dari mana juga, iya tiang dengan si itu. Silahna dari juga cempedak, bodas. Kira-kira pasena malarat apa beunghar? Teuing dah. Hah? Jika nama. Kau duitan dia keur magi dagang sepi. Kumaha duit wae kitunya si itu. Tenaga, capek. Kawal teh sangka bool-bool. Aina kumaha ke itu pasien. Oh, coba tempuh heula jelmana. Teu baheula ku itu pasien beuing cacingkeun. Assalamualaikum. Eta tamu teh kenal sih. Waalaikumsalam cina cik. Tuh. Kos kitu bangun eta budak teh. Ngendot kitu ngendot. Geuning ieu cik. Iya cik. Ya, jika nama duitan. Menikah raruca. Yang wae sih cita. Geus kan kitu ieu mah buktina ge. Cik. Amit-amit. Ini kumahakeun ku cik tetangganya tanya. Tinggal tanya ku cik itu ieu penyakit naon. Ya, ai ece eta anakna. Oh, yang geus sabar. Ya, ai ece teh di mana ieu teh? Abdi tadi itu di Bandung. Di Bandung, jauh-jauh teuing. Ngendong heula di dulur. Tidur. Akang teh hayang. Asal jajan wae sih, Cak. Ieu teh cik. Cik itu ieu teh kawauhan akhir-akhir ieu teh cik. Ai aki nu bale boga babaturan teh. Aki teh maksud teh karunya. Kita tugas itu. Eta ngomong naon cenah? Geulis cenah. Andik kelakuan saya nyebut geulis. Ai Bandungna pelebah mana? Cibaduyut. Oh, Cibaduyut. Di dieu teh Cikanjut. Cikanjut mah bukan Cilengser eta mah Cikanjut. Cimadayut. Yo, Kilengser mah eta geus lengser. Ngaran lagi Kilengser. Itu abdi teh kamari. Ngomong Cilengser teh. Oh, Oleh Cilena sibuk wae. Cibuk wae. Da mana kakak kebejaan ayeuna ka Kilengser teh. Main kamari bejana kini sibuk wae teh. Aki teh kamari aki tas manggung. Ayeuna teh aki teh aya acara deui di nama ieu teh. Namun teu boga janji jeung cioneng nah. Teh ayeuna geus diamplopkeun ku aki Kilengser jeung Cito. Nya. Eta mah Cito rek diubaran di kumaha oge cenah anak cioneng teh ku Cito. Bangusa teh kos kitu. Ambeien Cuk. Ambeien apa cacingan? Malah teh penyakitna. Cacingeun. Oh, Komplikasi Cuk. Komplikasi. Loba teh kita. loba teh. Aing mah. Untuk kurang Ilo kamuran Cito. Ampun. Yo, eta ngimpi naon boga anak kos kieu keur nyiramna. Nyaho aing duduk kieu mah anak teh. Ih, eta mah jigana mah kasengklek meureunan tadina ku batana. Mangga ge nya amun keur nyiram, amun ninggalin anak teh ulah poek. Jadi boleh takut. Ngabejaan. Dicaangkeun lampuna. Bapak nah yang naon? Bener teh Kilengser? Aing biar kumaha bisa tuh. Nya bisa wae ngumbaran. Tanya kira-kira eta budak ieu teh umurna sabaraha tahun? Iya kira-kira mah Cito. Gade ke beja mah umur cek cioneng teh ge 85 tahun. Astagfirullahaladzim. Ayo, pangbaran sekalian lah. Ayo pusing aja buru-buru sekalian kena naon. Ye, aya Kilengser boga pancingan teu. Ini usah-usah mau naon. Lagi kain usup. Soalna ieu mah berurusana
ambeien di nu bool, cacingan di nu bool. Itu sih kan mah jadi lagi ke Tah makana kilengser lamun boga pancingan useup teh nyaho teh kilengser anu sok mancing. Heeh, tangke ku ece diempan obat cacingna teh dicanggreutkeun ka nu boolna. Sok murulu kaluar kabeh geura. Ya eta cacingeunna. cacingan. Heeh, da ieu mah Modar. Modar itu motor itu. lain masalah modana aya anu cacingan mah umur 1 tahun nyampe ka 3 tahun ayo mah geus kolot begog atuh geus arek asup ka akhirat Sebenarnya mau itu. kok sugan urang teh ieu teh umurna kalak 5 tahun 2 tahun lain salah 2 tahun mah 10 tahun gitu. Aku kenapa ya tanah. Heeh, nanyakeun makana ka kilengser boga pancingan teu. Culundur tak muda kaki. Orang anak si aku culundur tinggi kaki lagi. Sini cara ngomong Sini cara belum bobok mereka dia si mana oneng. Tuh, ya li. Nih aing mah nempo endot nage meni jigong hungkul. Mau jomblo kilo yo budak mah. Cita jadi kumangi deh kalau kenapa kumangi? Kecil tak kalang kan. Diukelah budak teh cenah diuk. Urang nempo nage meni ragam. Ya, ai ieu budak di pandian teh sih. Pandian. Eta meni bararau kos kitu. Dia oneng kira-kira mandian budak para tahun sekali. Patah sekali. Apa iya tuh? Aduh geulis indungna wae geuningan. Anakna mah. Kita kocok wae pandianana. Bocah ikut. Atosan bau kocok sirang loh. Kaku si anak pada oneng. Yang sengaja wae gitu kan. Ay, itu benar-benar juga. Oh cenah modar, yuk cek arana anak mah gorengnya anak ece, nya kasep anak ece, ulah gitu. Itu kecil itu. Barang-barang dibanding-bandingin kan deh. Rusak Terus jadi belangsak beneran. Iya. Ya lamun akil aja boga anak kos kieu di bulu-bulu nake. Gitu aduh itu. Tuh kurang bahagia. Tadi nang jadi susuan beneran. Astagfirullahaladzim. Aduh, Gusti meniki sep. Cek, iya berapa setengah tuyulnya. Ye, ari kilengser ari setengah tuyul meureun ngabeungharkeun ka kolotna. Ka kolotna ge make baju ge butut. Jusakeun nya eta budak Rusakeun. Diponcit kuduna mah. Adi lagi dibanting-bantingkan. No, neng dibanding-bandingkan neng. Adinya dibanding-bandingkan. Saha? Adinya kemana? Pencit kurilingnya mau bener-bener bakir mah. Ada kain podaran tunanon, podaran kecil. Modalan Cito pasrah. Gitu ya. Ayo pas lagi ya Cito. Ulang nyotoy gah. Atah suul aing neuleuna. Muter itu jam. Muter. Coba. Kasih nak. Kebenaran ya mau Astagfirullahaladzim. Cito. Goreng. Aduh, goreng. Iya mending lelap dari Cito ke Sepiteng. Mending dalepkeun we ka sepiteng. Itu aja ayo pusing lah. Boga anak teh kaparangan teh jelemanya. Mending lelap dari Cito ke Sepiteng ke kia ting. Mana cek oneng nih. Yo, cenah tadina bapana eta direktur ai cek Kang kilengser mah. Aku gara-gara gablek anak ieu. Astagfirullahaladzim. Nyusakeun lah, hidup Jadi oge lah. nyusakeun jadi balangsaknya gablek anak ieu teh. Hidungnya kayak kecapean cek. Direktur jadi direktur kolang kaling meureunna. Tadi Adunya nang cek ya budak kecapekan hidungnya. kuduna dinaon teh budaknya. Entah kubu tong bingung cek. Neng si piteng gue kubur kan terus si piteng. Ngomong sepit. Tadi coba urang ditarik tahan coba iya tonggong nak dulu tuh. Oneng ya cicing nya. Oneng sing ridonya. Dia diubaran ku bangku mah oke ke Cito sing rido. Nanggung heula. Nanggung. Cicing lah. Yuk. Yuk pare bedul. Cito. Posing arep di kebun pe ka becangeur.
Nah, situ. Pakai ini sekalian. Itu. Penting gede kayak lu nak. Aku dulu. Kesep aja masih kesep. Tiga buku helm begitu nak. Situ. Terus. Kembali denger modal ya mau bilang joneng. Tuh. Terus. Terus situ. Gagap aing. Terus situ. Terus. Gimana semua kira-kira nak? Kalah cewek. Cewek itu cewek itu. Aing tanggung jawab. Aing kudu tanggung jawab istri. Cewek itu yang bahaya Cito. Bodoh neng eleksio neng. Bodoh neng eleksio neng dari itu. Eleksio modal. Hajem lah, teu mayar ge geus banjut lah balik. Mau balik, hajem teu mayar ge Ridho. Bawa balik. Bawa balik. Ya kebaya. Kita pakai kan? Pae. Kita pae tidak. Ayo mari dulu. Bawa balik. Bawa apa sih itu? Pusing. Geus bawa balik. Balik ya. Bawa balik. Kajen teu mayar ge kajen Ridho.